Tah, jadi ibu kada hafal gak sok coba ibu sifat nu wajib di Allah di Nabi. Di Nabi opat ton bae ibu. Sidik amanah tabligh patona anu mustahilna kidib kidib teh bohong, kidib khianat, kitman teh nyumputkeun ilmu, nyumputkeun risalah Allah, biladah teh odob bodoh. Eta anu mustahilna. Nu wajibna sidik amanah tabligh fatona anu mustahilna kidib khianat kitman bilada. Sidik teh jujur, amanah kapercaya, tabligh ngadugikeun, fatona teh cerdas. Rasul teh wajib kasipan ku sifat teh. Sadayana Rasul. Mun lalawananana kidib bohong, khianat nya khianat, kitman nyumputkeun risalah Allah. Biladah teh henteu cerdas, tenapi bodoh. Para rasul mustahil. Gitu. Aya sifat anu wenang di para rasul. Naon? Namina teh sifat aradul basyariyah. Nami sifatna teh aradul basyariyah. Eusi tina sifat tina akidah nabawiyah teh eta. Nu tadi opat, sareng opat, teras hiji aradul basyariyah, hartosna sifat kamanusiaan. Kumaha maksudna sifat kamanusiaan teh? Urang teh kudu ngayakinkeun, nekadkeun bahwa nabi teh sami. Nabi sapertikeun urang secara fisik sapertikeun urang. Nabi osok tuang, nabi osok teu damang, nabi nikah, nabi gaduh perasaan, cinta ka sesama jenis, sami sapertoskeun kitu. Tapi sifat-sifat eta teh henteu matak nurunkeun kana derajat kanabian. Da eta mah tabiat manusia secara naluri. Betul. Jadi sami nabi ge teu damang. Ngan pada setiap teu damangna, setiap naonna aktivitas-aktivitas anu sami sareng sifat manusia pada umumna salamina aya dina ridho Allah, aya dina jalan Allah, kitu unggul bentenna teh. Lamun tuangna benten, maca benten teh benten cara tuangna. Lamun nabi mah hal terkecil ngangge akhlak. Tuangna ngangge akhlak, kulemna ngangge akhlak. Itu udah sami keneh tuang-tuangna mun tuang gitu. Sedang urang peda benten teh kitu sedang urang mah tuangna teu acan tangtos ngangge akhlak. Kulemna teu acan tangtos ngangge akhlak. Nah, sehingga aktivitas nabi kemanusiaan, aktivitas manusia biasana nabi teh tah didamel hiji pola aktivitas nabi, pola sehat nabi. Tah pola sehat nabi terutami nuju dikarorehan ku para praktisi tibun nabawi, pengobatan ala nabi. Dipilarian deui kumaha cara nabi kulem. Diteliti naha nabi pangna kulemna teh sok nyangirah ka naon? Ieu teh kanan gitu, tah ieu dijadikeun bantal gitu. Naha nabi upami tuang teh sok comotna teh comot alit 3 gitu. Gitunya. Naha gitu. Nabi sok ngadawamkeun saum. Eta teh sadayana dikorehan ditalukti sehingga menghasilkan hiji sebuah naon namina metode atanapi ilmu pengetahuan baru sebatna teh kedokteran nabi gitu. Naha nabi upami upami barang ngaleueut kedah bari cali dikorehan gitu kapan da gitu. Naha nabi bet nyebatkeun tuanglah sateu acan lapar sareng eureun sateu acan wareg gitu. Dikotek-tak deui terus ditelusuri ku nabi ku para peneliti gitu nya. Ternyata sadayana mengandung rahasia. Naha nabi bet senangna teh kana korma ajwa dikotek-tak. Korma ajwa teh korma favorit nabi, korma anu pangawisna saeuna teh gitu. Teras upami nabi tuang, nah nabi pangresepna teh tuang mun daging teh daging kambing nabi teh resepna. Ditalungtik terus
Sehingga sadayana ge leres teh nu diajarkeun ku Nabi dina kehidupan sehari-harina ngandung manfaat anu sae. Nya terutama kambing lah, kambing nyambe gitu. Ternyata lamun dibanding-banding sareng daging-daging anu biasa kurang dituang, sapi, daging ieu lebih menyehatkan pan. Nabi mah karesepna teh di bagian ieu bagian pingping, pingping kambing gitu karesepna teh. Seudatnya ieu teh sumber-sumber biasa di ala teh gitu tentang kebiasaan Nabi. Wah Nabi tarang ngangge ieu sok panangan wae. Ternyata pan ditariti di antarana teh setiap tuangan anu pangpayuna nu kacabak gitu ku ieu kan mudah jadi gampil busuk gitu. Jadi lamun aya tuang ku senok sareng tuang ku panangan secara kesehatan maneh keneh ku panangan. Ku panangan mah kan dituang sangguna tah nu dicabak urang teh teh gampang busuk. Lamun dilebetkeun ka dieu teh berarti gampil dicernana gitu gitu. Benten dilampome ku sendok. Gitu. Hal-hal sederhana kitu teh ketika kurang ditapak kurang jadi pituduh ternyata. Kesampurnaan Nabi, kesempurnaan akhlak Nabi dugikeun ka kitu. Tah, santosna nu opat eta urang kedah tiasa ngabentenkeun naon bentenna rasul, bentenna nabi gitu. Aya nabi nu kumaha teh Bu? Nabi mah anu dipasihan risalah ti Allah keur dirina nyalira henteu diparentah pikeun disebarkeun. Aya rasul mah di samping untuk dirina sendiri oge diparentah kangge ngadugikeun ka umat. Wa alam anna rasulah wa insanun zakarun hurun gitu ba'athahullahu subhanahu wa ta'ala ila abidihi liyablugahum an ahkami at-taklifiyati wal wad'iyah. Kanyakeun ku anjeun bahwa rasul teh nyaeta jalmi insan jalmi zakarun pameget. Jadi salah pisan lamun aya ngaku istri sebagai nabi, jelas nabi mah kedah pameget Bu. Ari ayeuna aya teh Bu. Istri ngaku nabi, bahkan ngaku malaikat. Nyieun kerajaan cenah. Teh aya tapi jamaahna teh Bu. Eta kumaha nya cara ngajakna gitu. Dalam mun bener ngarti gitu karena dasar-dasar Islam asa piraku kudu daek gitu diajak. Gitu. Ti payun geuningan aya Lia Edan ibunya gitu. Pengistikahar ti ngaku Imam Mahdi ongkoh, ngaku Jibril ongkoh. Itu beneran ngaku saha gitu. Pan teu bener gitu. Jadi Nabi mah kedah pamagat Rasul kedah pamagat aya. Pami aya wanita anu istri anu solehah tina soleh-solehna teh moal dugikeun ka derajat Nabi mah. Padi oge derajat wali. Lamun wali nyata aya ti golongan istri. Termasuk Siti Maryam ibuna Nabi Isa alaihi salam eta sasoleh-solehna henteu dugi ka derajat Nabi. Tapi dugina teh ka derajat wali. Waliullah, para penolong Allah, kekasih Allah. Tina saking kesolehan teh. Aya deui tokoh nu terkenal wali teh nyaeta Robiah Al-Adawiyah. Itu wanita solehah ahli sufi. Sami gaduh kaistimewaan. Naon? Gaweana teh dambalna teh kitu. Ngurung diri, dikir terus ke Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sami aya carita sapertos Nabi Siti Maryam. Ketika ditinggal teh nyampak tuangeun gitu. Di mana tuangeun eta? Wallahu alam di mana gitu. Tapi eta bentukna teh bentuk karomah namina teh wali mah. Sanes ari mukjizat mah, tapi karomah. Ka upami ti nabi keajaiban kitu teh mukjizat namina. Ti rasul ti nabi mukjizat. Upami ti para wali namina teh karomah. Upami ti jalmi anu soleh namina teh maunah atanapi ilham. Maunah ti jalmi anu soleh. Maunah atanapi ilham. Hal-hal anu luar biasa keluar tina kebiasaan adat tapi terjadi ti orang anu soleh termasuk para wali dina kisah dicerioskeun seueur pisan kisah-kisah orang soleh gitu kita henteu dugikeun ka mukjizat tapi sebagai karomah atanapi maunah
Liyablugahum anhu ahkamihi at-taklifiyati wal wad'iyah. Pikeun ngadugikeun dua jenis hukum, hukum taklifiyah sareng hukum wad'iyah. Hukum taklifiyah teh tentang perintah, Bu. Tentang perintah kudu salat, kudu zakat, atau larangan ulah zina, ulah mabok, ulah naon judi, ulah sagala rupa. Eta namanya teh hukum taklifiyah. Ari hukum wad'iyah mah tetendenan ketentuan. Nu ieu halal, nu ieu haram. Ieu surga, tentang neraka, tentang janji-janji Allah sapertoskeun gitu namina teh hukum wad'iyah. Gitu. Ieu tentang parentah sareng larangan namina hukum taklifiyah. Pami tentang janji-janji Allah, berita-berita nu dongkapna ti Gusti Allah namina teh hukum wad'iyah. Gitu. Eta nyabunya. Tah, secara khusus Nabi teh kan dikelompok-kelompokkeun. Nabi teh seueur teu kirang ti 12.000 Nabi teh. Teu kirang ti 12.000. Tanu 12.000 eta urang teu wajib dikanyahokeun dan wajib mah anu 25 teh. Minimal eta kedah apal ulah eleh ku budak teh. Eta teh wajib hukumna lamun teu apal kadinya dinya acan ya ayat nu kirang sampurna dina akidah nabawiyah urang. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud. Terus Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Ya 25 eta minimal terang eta 25 nabi eta namina. Tah tina 25 eta teh aya deui nu lebih wajib, lebih dituntut wajibna teh jumlahna teh aya 18 jadinya teh. Jadi lamun teu apal nu 25 tah minimal ditekenkeun udah 18. Aya teh Bu. Ayeuna domana dina kitab Tijan. Idris, Hud, Sulaiman, Ilya nya dana domanana hatbun ala kulli ditaklifi marifatun bi ambiyai ala tafsiqorimu. Edison, Hudun, Suaibun, Solihun, wa kana dukipi Adam bin Muhammad. Pokona mah aya 18 ya Bu lah gitu dina nadoman gitu. Tah tina 18 eta teh dipecah deui 5 anu wajib ku urang dikanyahokeun. Lamun teu apal 18 ieu mah lebih dituntut 5. Disebat ulul ajmi teh ya. Nuhun eta. Gitu. Sebatna can disingkat mimin cenah. Gitu. Hawan nu 5 teh? Musa, Isa, Muhammad, Ibrahim, Nuh, nah gitu. Tah eta teh nabi ulul azmi. Ulul azmi teh anu darajat kasabaranna paling luhur. Ya. Tah tinu 5 eta dipecah deui hiji nyata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mah ieu mah teu meunang teh wajib kabina-bina wajibna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukumna wajib pisan. Nabi Muhammad mah sabab disebatna teh naon? Jadi usulul asbab. Jadi dia kan Allah disebatna teh musabib anu nyiptakeun asbab. Ta makhluk namina teh asbab. Sebab-babna teh. Tah rajana asbab teh anu nyebabkeun kana sagala asbab-asbab aya asbab nu sanesna aya teh nyata Kanjeng Nabi Muhammad. Ku ayana Kanjeng Nabi Muhammad, ku ayana nur Kanjeng Nabi Muhammad, para malaikat diciptakeun. Ku ayana nur Kanjeng Nabi Muhammad, alam dunia sagala rupina diciptakeun. Maya hadis qudsi laulaka lama khalaqtul aflaq. Lamun lain karena anjeun Muhammad, kami moal nyiptakeun ieu alam dunia anu puk aflaq ieu. Jadi disebutna teh usulul asbab. Asalna tina pirang-pirang asbab. Anu jadi lantaran diciptakeunana perkara salian Allah eta teh nurna Nabi Muhammad. Termasuk surga neraka diciptakeun karena ayana ruh eta napi nur Nabi Muhammad. Kan sateuacan diciptakeun secara fisik, sateuacan Nabi Adam diciptakeun, nurna Nabi Muhammad parantos aya. Kan dicaroskeun dina kisahna dina riwayatna bahwa mas kawin maharna Nabi Adam alaihissalam nikah ka Siti Hawa teh maca sholawat ka Kangjeng Nabi.
Ai nabina teu acan lahir di alam dunia. Maharna teh gitu. Kumaha sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Janten ini. Tah para ibu sadayana mumpung ayeuna teh mulut kelahiran Nabi, urang sakedik-sakedik lebih mengenal sareng Nabi gitunya secara rinci. Ari Nabi teh Nabi orang Mekah, ibuna Siti Aminah, ramana Sayyid Abdullah, minimal apal eta gitu. Ngagaduhan putra, ngagaduhan putri. Putrina anu nya sahiji gitu dugikeun ka Rasul ngantunkeun teh saha? Siti Fatimah. Nu sanesna sadayana ngantunkeun gitu. Sateuacan Kangjeng Nabi wafat. Terutama nu pamegat. Anu pamegat mah Sayyid Ibrahim di antawisna. Sayyid Ibrahim teh nyata putrana Kangjeng Nabi anu waktu sarita ngantunkeun berbarengan sareng dan pranomena gerhana teh anu waktu sarita umat-umat nyangki wah ieu teh tina akibat gerhana teh terjadi akibat wafatna putra Nabi Muhammad. Nah, tidinya ku Kangjeng Nabi diwaler teh gitu. Inna syamsa wal qamari ayatani min ayatillah. Gitu. Jadi saestuna gerhana bulan, gerhana matahari eta teh tina tanda-tanda kebesaran Allah. Teu aya hubunganana teu dipangaruhan ku maot atanapi hirup seseorang. Gitu. Ayeuna urang mengenal mukjizat Nabi weh Bu lah. Nya keur dongengkeuneun lumayan ya keur putra-putri ya, keur incu. In Shiqaqul Qamar. Urang kada hafal sampai kadinya heula. Nyata mukjizat Nabi teh ngabeulah bulan. Dina surat Al-Insyiqaq. Aya namanya surat Al-Insyiqaq tentang terbelahna bulan. Idang syaqal qamar gitu. Tah, kumaha ieu teh iraha terjadina tah? Insyiqaqul qamar bi Makkah terjadina di kota Makkah hina sa'aluhu ayatan dina waktos umat-umat kaum Kangjeng Nabi nyuhunkeun tanda bahwa gaduh mukjizat tanda kanabian. Mentana teh naon teu kagok-kagok Bu mentana teh. Sok pangmeulahkeun bulan cenah kitu. Heuh menta eta menta pangmeulahkeun bulan. Pan lieur nya Bu nya. Samadukna beureun moal tiasa diwujudkeun ku Kangjeng Nabi gitu. Hakikatna Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan wahyu mukjizat we kaluar. Naon mukjizat Nabina? Nya eta tadi ngabeulahna bulan gitu. Pangsyaqo fal qataini maka Kangjeng Nabi teh ngaguratkeun gitu. Karena bulan teh dan pada saat itu bulan terbelah dua. Asli sanes ilusi pandangan teh Bu. Sanes trik mata supaya panonna jadi ningalina bulanna aya dua. Soalna kadienakeun lamun ninggal kana data-data luar angkasa ku para peneliti tapak Nabi ngaguratkeun gitu teh aya di bulan teh juga solokan gitu terbelah dan diperkirakan diteliti ku astronot anu kantos ka bulan dicandak sampel taneuna meureun diteliti eta teh umurna persis sekian tahun seperti kejadian Kangjeng Nabi Muhammad ngabeulahkeun bulan teh. Jadi we gaduh kesimpulan bahwa anu ngagurat di bulan eta teh tilas Kangjeng Nabi ngabeulahkeun ku ditunjuk teh. Cari-cari geura infona di internet kitu nya. Aya teh Bu. Jadi anu ayeuna sampai ayeuna bulan aya gurat gitu. Eta teh tilas Kangjeng Nabi ngagurat. Dina waktos disuhunkeun ciri disuhunkeun mukjizat ku orang-orang anu can iman hari falqatan fawqal jabali wa falqatan dunahu. Terbelah jadi dua bagian. Sabelah mah di luhureun gunung, sabelah deui mah di gigireun gunung kitu kaayana. Wa ra'ahu ahlul afaq kulluhum kadzalik. Disaraksian harita keneh kitu. Terus Allah nurunkeun ayatna dina surat Waki ayatna iktarobati sa'atu wang syaqal qamar. Al-Qamar, surat Al-Qamar. Iktarobati sa'atu wang syaqal qamar.
parantos deukeut waktuna kiamah wang syaqal qamar jeung parantos terbelah rembulan. Aya dina Al-Qur'an surat Al-Qamar, iqtarabati saatu wang syaqal qamar. Ternyata Allah nu ngadawuhkeun bahwa bulan pernah terbelah ku Kangjeng Nabi. Tuh waruya an Anas, tuh ieu cenah. Ahlal Mekah sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuriyahum ayatan. Orang-orang Mekah atau sarita nyuhunkeun ka Kangjeng Nabi, cik atuh tembongkeun ayat-ayat ciri-ciri bahwa anjeun Nabi teh biasana Nabi gaduh mukjizat cenah kitu. Mentana teh disebutkeun pamentana teh hayang pangmeulahkeun bulan. Kan teu kira adeuh pamentana teh nya. Tapi ku Kangjeng Nabi ya dilaksanakeun atas mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Warahum insyiqaqal qamar marataini, maka terjadi maranehanana ninggal karena terbelahna rembulan. Dan ini sanes dongeng tapi fakta terjadi, bulan dibelah. Wa yajibu al imanu bihi, urang selaku umat Islam mukmin kudu percaya. Sanes ilusi mata teh Bu, sanes pangbobodokan panon, tapi memang terjadi. Kangjeng Nabi dibelahkeun gitu. Tunjuk bulan terbelah dua. Ayeuna datana tiasa dicek. Aya semacam garis dina bulan nugikeun ka ayeuna. Garis eta teh nu dulu bulan pernah terbelah. Eta di antawisna mukjizat Nabi teh. Anu salajengna wa minha nabul ma'i min baini asabihi. Ayana cai ngocorna cai di antara ramo-ramona, salah-salah ramona Bu. Ngocor cai ti di salah ramo. Ngocor cai. Gitu. Wa taksilu qalilihi bi barakatihi sallallahu alaihi wasallam fi awqatin kasiratin. Loba seueurna cai eta kelawan kabarakahan Nabi, kabarokan Kangjeng Nabi. Dina waktu anu seueur, jadi henteu sakali eta mah. Dina perang kantos terjadi gitu. Bi hadisin sahihatin kalawan pirang-pirang hadis anu seueur. Biasana terjadina teh dina waktu sabada perang. Jalmi kahausan saepeun bekal kumaha carana. Ya harusna teh Nabi keluar cai tina ieu Nabi. Sela-sela jari Nabi. Sela-sela jari Nabi. Mimbaini asabi itu tinukina mun. Ieu sanes dongeng, tapi memang aya halisna jelas gitu. Urang selaku umat Islam kedah percaya. Lamun dibawa kana dunia modern pada moal kaharti, tapi ada masalah keimanan. Masalah keimanan orang kedah percaya. Anu katilu mukjizat Nabi teh barakatu fi ta'amil qalil hatta kafal jami'al katsir. Barokahna tina tuangan anu sakedik tapi tiasa mahi cekap pikeun jalma seueur. Lamun dina hiji riungan gitu Kangjeng Nabi ieu mah teu aya caritana contoh kasus kisahna gitu. Tapi kabarokahan Nabi teh nyata. Jadi tuangan anu sakedik dituang rejeung-rejeung sasarengan tapi cekap warareg. Eta teh aya Bu, nu namina kitu teh kabarokahan kurupi kitu teh aya. Gitu. Bujang-bujang Kangjeng Nabi kadang kawis urang sok ngaraoskeun. Tuangan sakedik gitu tapi dituang rejeung-rejeung tapi wareg. Terutama abdi sok sering hampir ngaraoskeun gitu teh lamun nuju di Kobong gitu Bu. Wah di Kobong mah pan iya wae itu. Sasarangan wae tuang teh jarang kana piring. Tuang teh kana daun cau. Mun teh daun cau kajenting kana karesek. Digunting karesek teh dibeberkeun. Dina ieu teh. Tapi kitu lah santri mah da gitu. Komo di kadang kaus mah di payu nuju di mana di pesantren di mana gitu. Di Ciamis. Jadi lamun aya anu ngawesal Bu, istilahna wesal ke di Kobong. Nu ieu pan sok aya kiriman adrahi tiba-tiba aya di pos teh gitu. Teh tiba-tiba terus ke pengurus sok diwartosan tuh cenah aya adrahi aya kiriman wesal teh anu canak di pos. Canak ka pos. Canak ibu dipanggul. Ulah kaget tuh lamun ngareret ka tukang. Wah, naluturkeun santri teh. Gitu. Meriap naluturkeun gitunya gitu. Eta teh pasti we saha eta. Gitu. Rek babaturan anu caket, babaturan anu jauh. Lamun orang manggul adrahi teh tinggal we ka tukang. Eta teh wah iya naluturkeun gitu.
borong-borong gitu. Kajenting bekalna saeutik gitu. Di bekalanana gitu. Tapi udah cekap we gitu. Gitu kabarokahanan. Tah, jadi barokah di antaus bentuk barokah teh nya kitu. Tuangan sakadik tapi cekap. Ini salah satu bentuk mujizat Nabi. Anu ka salajengna sabar itu kaopat 5 kaopat kala musajari wa ijabati da'watihi. Ieu teh aya doa naon ucapanana pohon ucapanana pohon sareng ngaijabah kana ngajawab kana walaranana gitu. Nabi tiasa ngadangu kana cariosan pepohonan terus Nabi ngawaler kana ucapanana. Eta teh nyata mujizat kanjeng Nabi teh. Kumaha caritana teh hiji waktos gitu Kangjeng Nabi eh nya berjalan gitu nya gitu. Arabian bersama orang-orang Arab. Qadahu ilal Islam anu parantos ngangkeun kana kaislaman. Terus harita teh orang-orang teh itu bade naon ngangkeun Islam gitu nya di payuna Nabi di sebuah perjalanan. Jadi di sebuah perjalanan Nabi kadongkapan ku orang-orang anu bade lebet Islam orang-orang Arab gitu. Terus nararoskeun itu teh. Faqalu lahu ma yashhadu alamatakul gitu. Satu nurek nyaksian gitu. Kayak kana kaislaman abdi sadaya gitu. Saha nurek nyaksian. Faqala sallallahu alaihi wasallam hadis sajarah. Tah saksina teh ieu gitu. Ieu pepohonan ieu tangkal teh gitu. Sumada sajarotan teras ngobrol kana pepohonan eta. Di antausna teh kitu. Nabi mah nya ngadangu kana carita kana omonganana gitu. Intina eta lah terjadi gitu nya gitu. Teras aya deui naon nya eta seueur keneh aya keneh sabaraha hiji ya. Kala musyati al-masmumati lahu hina sonaaha lahu yahudiyah. Nyariosna domba kembe dina waktu kagungan milik orang Yahudi di Khaybar. Dina waktos naon kajadian teh ieu teh di naon dijadikeun alat tenis alat. Satu tukang narik tapi di naon diporsir teuing gitulah. Itu tentang keluhan seekor domba, seekor kambing. Dipekerjakeun ku orang-orang Yahudi gitu. Jadi dia henteu rinci naon pada melanana gitu. Nanti teh ungkat angkut atau diperas gitu. Diperas susuna merenang. Tapi secara berlebihan tah si domba teh si kambing mengeluh ka Kangjeng Nabi, tak kadangu ku Kangjeng Nabi gitu. Aya nu kitu. Gitu. Seueur Teras Nabi di antausna teh anu ngadangu kana nangisna ieu teh tunggul teh tunggul pohon anu biasa dianggo khutbah ku Kangjeng Nabi. Sateuacan Nabi dipangdamelkeun mimbar para sahabat. Pan di dinya di sebuah tunggul, sebuah pohon. Nabi biasana khutbah teh di dinya. Tah saantosna Nabi dipangdamelkeun mimbar gitu semacam mimbar deui. Di tengah-tengah khutbah teh kakuping suara nangis. Saha eta nu nangis teh? Ternyata didangu-dangu tunggul anu biasa ku Nabi dianggo khutbah teh nangis. Nabat nangis. Sono ka Kangjeng Nabi. Jadi mun urang mah cemburu. Baheula cenah urang nu sok dipake khutbah ayeuna saya naon alat nu anyar aya mimbar gitu. Sapertoskeun kitu. Ieu perkara-perkara mujizat teh hukumna wajib urang dipercaya berdasarkan keimanan. Gitu. Wa yajibu alaina an naqida anna Allah ta'ala arsala nabiyana rahmatan lil alamin. Urang kedah wajib salajengna ya. Wajib kedah nekadkeun bahwa Allah
ngutus ka nabi urang sadayana sebagai rahmat pikeun sadaya alam birofil adabi kalawan ngangkatna siksa anil kufari ti orang-orang kufar fid dunya di dunia kadang kawis ninggal siksaan pikeun orang-orang kafir henteu waka ditibakeun harita keneh henteu. Itu diantawisna akibat rahmatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wanil mukminina fid daroini sareng pikeun jalma mukmin adabna dileungitkeun di surga di surga. Di dunia sareng di akhirat eta diantawisna aya tina kabarokahan rahmat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin dawuh Allah. Tepati-pati kami ngutus ka anjeun Muhammad ila rahmatan kajaba jadi rahmat lil alamin pikeun sadaya alam. Tekadkeun deui ku urang wa mimma yajibu an itiqaduhu saestuna Kangjeng Nabi teh afdalul khalqi pang abdulna makhluk ajmain secara sadayana insanan rek manusa wajinan mulukan leuwih afdal tibatan manusa sadayana leuwih afdal leuwih utama tibatan bangsa jin leuwih afdal leuwih utama tibatan bangsa malaikat. Jadi bujeng-bujeng sareng Kangjeng Nabi da sadayana makhluk-makhluk eta bangsa jin bangsa malaikat derajatna masih keneh tiasa kaelehkeun ku jalmi-jalmi anu saleh. Tah kitu panginan parebu sadayana ieu mah dalam rangka mengingat-ingat dieu deui gitu. Kangjeng Nabi dumeh ayeuna teh bulan nyemulud gitu. Orang anggap ieu teh salah sawios muludan gitu. Tah gitu pangintan Ibu. Taekna 1 menit 2 menit mah bilih aya bade di ieukeun gitu. Ditaroskeun didiskusikeun mah. Heeh.